Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Nggak boleh, dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Insya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa. Haram, nggak boleh. Ya, rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok, itu sangat stres dengan orang yang merokok. Aya anu tunduh ku ngarokok cager, aya anu cager ku ngarokok gering. Artinya sing ada kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ba'ilatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh elatni ai elatna teh bacin. Ieu teh elatna bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazarahan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Nek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo, ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat tata sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tar kumalayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nah naonan atuh? Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teu kiai pankolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo imana di jelema jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang Allah, sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu na macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu deui bae, deuleu bae di kitab-kitab. Jaroko mah tambak teh geus ditasawur ku ulama. Eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatmukeun, geus jatuh hukum kana makruh. Kuari diharamkeun. Rempag sia kajeun hukum. Rempag sia kajeun hukum. Deh, parang sana. Ulah sok kababawa. Helanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah teh ulah. Nyana diharamkeun korupsi embung. Nyana diharamkeun sogok menyogok embung, ai urang dibabawa teh ngaharamkeun rokok ke heula dah. Da dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum. Ye atuh naon deui atuh? Abe dibere aing rokok ku gudang garam habek. Sekalian ya tuh siapa yang hayang dibere bae meureun. Lain kitu ulah sambarangan ngahukuman.
ulah sembarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa na sahur jeung nyieun hukum mantak naon leulean di Fawaidul Makkiyah aya, di kitab-kitab tasawuf aya, asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh ieu haram so teh min babi tasawuf atuh jang pribadi. Ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna. Oh lain deui ieu mah teu sumarambah. Oh ieu mah haram. Oh ieu mah makruh fikih karak meneran. Tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah. Ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit da saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura aju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit ti mun aya mah abdi gede terus cak Allah tolol beruji Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman cigen hayang datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih da lain nu kiai hukuman wa Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politik na naon sih muatan politik na kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati mah bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter sikos itu di Indonesia iya itu di Indonesia dokter Wirianto almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ini obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasih kan aja lah cenah babari dokter Wiranto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokokna atuh jeung kula di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi jangan apa kantor kedokteran dia bau rokok. Wah Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah, nah cerita hukumna sakadar mah. Buya Cidahu ngarokok, penting aing ngaji. Geus jam 2 eureun heula ngarokok. Capek meureun nya. Ngarokok, digulung ngarokona. Giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok aing urang teu meunang apa aing mah capek sia mah henteu kata jadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apa ya eta naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseun jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kiai prawira ngarokok maksudnya naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi nyana mah aya teh muridna ceng kodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina dimantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah
atuh ndek mana kitabna nu ngaramkeun sapeker mana, hadis mana turunkeun cek can, hayu urang mantekan, urang kudu jubanan, urang jamu jawamean, jago jasa. Eta kan jago jasa ngajina ngarokok nya. Atuh ai sia teu bisa ngaji teu ngarokok. Maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah. Je, kene-kene haji teu beuki ngarokok, atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui. Haji can nanya ka kiai, kiai ngarokok teu? Aing mah nu mentak ngarokok abah dibere rokok. Kan lumayan ngajualan rokok bae ge. Oh, sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu. Taya keur carita hukum, masyaallah. Samarangan tanda kula samarangan. Kaliti heula tarigi. Tuh, at-tambak haramun. Kukula kadenge be. Ya, atuh urang Garut pan merak non tembakau. Dikedu melak tembakau. Terus NTB melak tembakau. Eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. Ieu aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen? Aset gede. Anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa macara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Namun di jero kamar 500.000. Aya aturan-aturanana. Namun endek aya khusus tempat ngarokok, taman, los. Urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok. Ditungguan ku jelema make hejo-hejo. Isi endek nungguan kuntungnya, Pak. Saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi ada tugas orang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Ya, atuh cerita tadi bae mentas ya ka aing.